Lah Gusti boga anak ya wedel yang ngedul bahar buki awak peang unggal poe ngomen ape bae hirup dong duda pamajikan pas bukan bae geul aing mah kawin deui jeung Ciodah rubah henol. Ada panggilan masuk. Wah, sana nelpon. Wah, Ciodah. Halo sayang. Kamu keur naon? Oh, keur ngeseuhan. Aku lagi nebang sayang. Wah, Abah teteleponan jeung saha eta nya? Akang deh kangen ka Ciodah. Rubah henol. Kiraha orang ketemuannya. Ayo dia Abah. Jajakun ku aceng kama. Ampun. Ya dia Abah. Abah selingkuhnya jeung Ciodah. Ganeng sia. Ieu mah urusan kolot. Jajakun ku aceng kama. Ulah loba omong dia. Rehel ku ieu. Kesieun aceng mah pokona mah dibejakeun. Ulah ceng wayahna. Ke Abah teh dibere lawang. Gendeng dibejakeun syarat na bah. Ari sia kalunjak ka kolot. Bodoh ku aceng bejakeun. Ku sia naon syaratna? Syaratna HP Abah ku aceng. Raju aing make naon? Ngabaran Ciodah. Nikah Abah tah mah. La ilaha illallah. Boga anak kieu-kieu teuing. Pilih HP atau dibejakeun ka emak. Masih ya, mabur ka ditu. Alhamdulillah rezeki namplok tapi ku aceng dibejakeun we ka emak.